Alhamdulillah Abah patepang deui dina anjing-anjing ieu. Sareng radio Gombe Korek anu dijomantarakeun ti Jalan Cihanjuang nomor 18 ngalangkungan pesawat telepon 250 75400. Kaum dangu sadaya khususna para operator di sabudureun Kecamatan Parongpong sejang haturkeun carios dina anjing-anjing ieu anu mudah-mudahan aya pulunganeunana oge sing ngajantenkeun pangbeberamana panglipur kalbu. Sim kuring disarengan sareng Mang Heni di studio sejak ngahibur para mitra sadaya ku carios anu bade kahaturkeun. Duka naon judulna teh engkewe meureun lah. Tebak judulna naon? Mitra sadaya urang nyaritakeun kaayaan di hiji lemur singkur. Jauh kadayeuh eta lemur teh ngaranna nyaeta Lemur Cidaki, Desa Kurap, Kacamatan Romeheun. Ari kaasupna mah nyaeta ka Kabupaten Cihapur Geulis. Lemurna nyingkur, pangeusina ngan ukur aya sababaraha ieu mah. Da ka lemur eta mah teu kaop aya anu ngumbara tara betah lila. Sababnya kitu eukeur mah jauh ka ditu ka dieu. Tambah kaayaanana tuning harieum siga namah panon poe oge rada langka nyangan eta lemur teh. Lamun hayang ka pasar teh kudu leumpang nyorang jungkrang anu kacida rumpilna. Da eta we geus jadi sabiwiri hiji pikeun urang kampung anu deukeut ka Cidaki mah lamun aya anu leumpang bari nyingsatkeun samping atawa calana lamun lalaki mah bari ngajingjing cenah capit sisirangan. Panon rurat reret kawas nu aneh lamun ningcap jalan aspal pasti sing harewos bari jeung saleuseurian. Tuh euy urang Cidaki euy tingali leumpangna meuneh engkle-engklean siga nu asa-asa cenah ningcap jalan aspal. Ari pakasaban jalma-jalma di eta lembur rupa-rupa aya anu dagang kayaning dagang daun sampe kuli ngadu kuli macul. Minangka anu pangpunjulna teh nyaeta si Ubed da basa kawin diwaris tumitohana dibere domba 4 siki. Kitu oge ayeuna mah ngan karidua deui da teu kaop aya pangabutuh sok buru-buru indit ka pasar ngajual domba kamitohana mah bebeja leungit. Padahal bakat kuhayang kabita ku batur dijual dipake meuli HP merek Nokia. Bae jeung teu bisa makena. Sirikna teu dikucel unggal poe. Rob diriung ku tetangga kolot budak pada nyalampeurkeun. Majar teh cenah ceuk urang dinya. Pabeja-beja Kang Ubed mah cenah boga radio anu bisa ngawangkong jeung batur. Mitra sadaya diriung ku jelema area teh Ubed beuki asa pupujieun malah hapena sok dikaluarkeun tina jero saku calana anu geus dekil warna hideung da eta we jeroan saku calana teh nepi ka bijil lamun ngaluarkeun HP teh. Ari sendana cenah capit sisirangan malah nu sabelah mah ruruntuk pegat ngan bisa dipake soten di talian ku tali rapia. Make kaos menigeus ipis da geus sataun ka tukang dibere cenah kaos Golkar ti Patoto sangkan milu kampanye da si eta mah sagala partai asal dibere kaos sok ditarima. Was kopea geus semua beureum sisina tapi anger ari aya batur teh sok dibijilkeun HP-na teh terus diadekeun kana seuli siga anu bener we aya anu nelpon sarta nyingkah heula tina riungan batur. Deuh siga nu nya Ubed eta kalakuan. Sukuna sabelah kana golodog kandang domba
bari nulak sangkeng pokna. Di mana maneh? Halo, ira ka TKP. Yang geus satu hari kitu mah. Ke telepon deui nya. Maneh nelpon ka urang. Uguh we saguru nempo mah malohok ningali Ubed ngobrol pa jauh-jauh. Mitra sadaya, harita Ubed disusulan ku pamajikanana bari rawah riwih pokna. Hari maneh rek kitu wae ngurus nu kitu patut wawadukan hayang kapuji ku batur. Ngabelaan ngajual anak doma eta ge pamere ti bapa aing. Kituna teh bari dicamret leungeun bajuna. Sikap Ubed dikitu-kitu ku pamajikanana teu ngayakeun tindakan sabab rumasa ngan kadenge eta oge ngajawab lalaunan. Menggeus ya era ku batur. Tapi kaburuan pamajikan Ubed nuduh-nuduh ka kanang domba sabab pantok kanang domba muka hari domba na leleupasan. Keur gunem satur katingali ringkang-ringkang aya anu datang duaan barudak ngora bari buukna dibeureman malah anu saurang mah dicukun ge rada aneh. Barang direret kebeg kreuwas sabab pasti eta teh anu duaan teh nu rek nagih urut HP da can dibayar kabeh. Sedengkeun waktuna geus liwat tina perjanjian. Ubed teu bisa nyumput, sedeng pamajikan anggar sesebret kawas kuda lumping ka asupan dademit ti Sukamulya. Seut pamajikanana Tuh adalah sia kenteng balalocor nyerosod jaba peupeus jaba rek hujan seusehan baju budak can garaing da eta nu kitu patut nyawa wawadukan make jeung nyaho miss call SMS tai anjing lah 13 beas mah bisa nyatu tuh teh sia aya jelema duaan nuduh-nuduh ka maneh bawa dulur maneh ti lemur bari ngagorowok. Kadari yeuh cep Ubed meser HP merek Nokia Lain kehet Nokia Samsung jeung deui eta mah si Elon jeung si Uju rek nagih hutang. Deuh muni halus ngaran sobat maneh mah Elon paingan sia huluna siga melon ari eta si Uju. Aing masa inget ka urang Citiis ngadenge Uju teh. Buah-buah sia wabu kasih Uju urang Citiis. Popotongan aing sia dulu itu teh. Baheula basa keur sakola. Urut ka Bogor. Manggeus lah rek Elon rek Uju. Sina ka dieu jual deui tah HP kasih Uju. Manggeus ya. Tong ngoronyoh wae aing lieur. Mitra harita jelema dua nana sina asup ka imah Ubed gek dariuk dina samak. Sasampayan luhureun nyak celakan keneh ayam sing garapak di dapur diudag-udag ku ayam jalu gomrang kadupak ngadupak kana kumahaneun. Mitra kaum dangu sadaya urang teraskeun hapunten aya tamu ke studio. Hayam teh diudag-udag di dapur. Gomrang sareng ngadupa kumahaneun. Diudag deui ti dapur ku pamajikanan Ubed. Garapa ka imah kana riungan atuh puguh we silon pasang kuda-kuda. Semah boro-boro disuguhan pamajikan Ubed camedud haseum bari diuk di dapur. Jawa anakna bari rawah riwih ceurik hayang jajan es doger. Cenah pok indungna ngomong, tuh kajang Ubed HP na tukeurkeun jeung es doger. Da bapa sia mah moal dahar pek welamotan tah HP. Ngomongna kitu teh kadengieun ku dua sema.
Budakna mah marukannya ku indungna dituduh-tuduh titah menta ka bapana teh. Terus anakna anu awewe nyamperkeun ka si Ubed bari lalangkarakan dina lahunan bapana. Ari leungeunna nyonya okorek api sukuna teteh geprek nejeh sai anu semah atuh samak bararaseun. Mitra kaum dangu sadaya eta mah indungna asa aya jalan pok ngomong. Sok atuh Kang Uju, ari aya urusan mah geura caritakeun. Saya mah teu lila paromana rada haseup indit ti imah malah nu hiji mah make nyepak sendal si Ubed sagala dina golodog. Teu lila ti harita gaur-gaur aya motor CB meuni boborot botan malu motor kampung CB 100. Tetela geuning adina Kang Ubed si Daswan anu dibonceng. Di hareup anu ngabonceng lalaki tengah tubuh bajuna jaket kucel dirangkep make rompi aya tulisan Mitra Babinsa. Leuh, ojek beureun. Terus si Daswan nyamperkeun ka Ubed pok ngomong lalaunan, "A, menta heula duit 5.000 keur bayar ojek." Ari sia boga iti mahana aing. Tuh tempo pamajikan murukusunu wae. Sajurning gunem catur dilak pamajikanana. Ieu we HP ieu cekal heula. Pek engke di ditu gadekeun. Ojek bayar. Aya naon maneh? Nyaeta uing teh ti Tasima nagih ka maneh duit anu urut kawin teh sesana 200.000 deui. Cenah si mah rek nyieun ubar ka Cianjur. Ari Ubed ngahulang otakna pinuh ku kasulitan hirup tepi ka pabaliut ranteng pakuranteng. Tukang ojek ngelaksonan hayang buru-buru init sabab boga sampeureun muatan di Cicarita rek narik ka Cigugur Jang Heni rek ngomean komputer anu mangna. Ubed ngaharewos bari ngodok HP susulumputan bisi kanyahoan ku pamajikanana bejakeun ka mak ke uing ka imah kitu rek nariteula. Mitra sadaya sok sanajan susulumputan pamajikanana surti yen adina aya pangabutuh pasti HP teh dibikeun ka adina. Geblog kadenge sora panto dijablogkeun. Hate su Ubed beuki poek. Lamunan ngalayang ka mana-mana inget weh kana caritaan babaturanana yen lamun hayang beunghar mah gampang asa daek naro ke nyawa indit ka Majalengka. Ubed nekat rek init munjung ka Majalengka da ongkosna mah aya ladang HP sugan payu 200.000. Singkatna carita Ubed geus aya di tempat pamunjungan sarta nuju ka imah kuncen anu ngaranna Mah Kuplah anu asli nama urang Panyairan malah dituduhkeun ku babaturanana anu ngaran teuing saha ngaranna mah da sok disebut api-api kitu. Cenah mah si api teh urang Sukamuya nu sok mimpin sasapian jeung kuda lumping. Harita Mah Kuplah ngomong, "Hayang naon kisilah pangna ka dieu teh?" Ubed ngajawab, "Puguh kuring teh hirup dirunung ku kasusah. Salilana diudag-udag ku kabingung anu teu mangih tungtung. Hayang beunghar we kuring mah." Ceuk Mah Kuplah, "Enteng. Tapi geus cengeng maneh daek narima resikona." Ceuk Ubed, "Enteng resiko mah asa beunghar we Mbah." "Heug kumaha dijajab ngan ke. Di mana maneh teh?" "Di Bandung Mbah." "Apakah kasahnya saha teh aya di Bandung teh?" "Di Paneungteung disebutna teh Abah Odoy." "Oh nya apa." "Nya kumaha kitu Mbah? Masih kena jadi anggota dewan teh urang Juragan Odoy nya?" "Masih Mbah sareng Pak Udis malih mah." "Tah jang ke saha ngaran teh?" "Ubed."
alus ngaran Ubed mah babari beungharna keke Ubed teh tilu bed teh genep tilu jeung genep salapan ningang di ucing euy alus ucing mah jorok modo jang di ditu aya mojang di pamunjungan jang garilis adi lanceuk pek pilih ku maneh hiji antara dua geus dipilih ke ku abah di rapalan garti ngaulang henteu bah bisi maneh asa-asa tong tulus ayo urang ini bisi kaburu poek Nyi Putri geus ngadaguan teu lila geus tepi ka hiji tempat anu endah kamina-bina gedong sigrong patamanan tingrung gunuk dipapae su kembang warna-warni estu mata kelara hati di eta gedong katingali aya dua awewe geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lir widadari turun ti kahiyangan duanana keur sidengdang dina janela geulisna jauh lamun dibandingkeun jeung si Wakwaw terus dituduhkeun kumah kuplah tuh itu jang pek pilih kumane salah sahiji barang Ubed ngareret ka eta dua awewe Ubed rewas kakara manggihan awewe anu sakitu geulisna pipina ngadaun seureuh gadona nog sapotong sangkengna dempok biola lamaina imut ka Ubed meuni hayang nyuruput kawas kana es doger mitra sadaya bakatingku kaget Ubed ngusap beungeut bari ngucapkeun astagfirullahaladzim barang ditempo awewe anu garilis leungetan palebih ilang tanpa karana nu aya iwa ti dua monyet rawun buntut ngagebay Ubed teu nolih ka embah kuplah sendal dijingjing beretek lumpat sakalupat lampit bari teureuh eureun istighfar saja jalan. Alah pamirsa radio Gomekore Krupina Abah Seja Amitan patepang deui dina waktos anu sanes kalayan carios anu langkung munel mudah-mudahan anu saena janten pieunteugeun kedah diturutan urang sadayana sugan jeung sugan ieu teh aya piwurukan dina waktos anu sanes urang patepang deui mitra sadaya kritik sareng saran alamatkeun we ka email Abah abahodoy56@yahoo.com atanapi ngalangkungan FB dina rubrik ngadu bako Abah Odoy sareng Mang Hendi Seja Amitan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.